Aduh, pagawean teh menjempling kieu aing nih panggilan acan. Alumu, we di imah itu ya. Ayo, ngadahanan rambutan. Mana dengan pagaweannya euy. Ya we ngalumu di majikan geus ngutruk di. Ngelijang Samara. Duit teu boga ah. Wah, Mek kitu wae hirup teh mau gawe-gawe. udah pagawean uge. Erek gawe naon ari eueuh mah. Nyatu neangan ka mana we? Kada kumaha deui pan tadi ge ikhtiar teh geus. Ai teu beunangan aya kumaha deui atuh. Heuh atuh ikhtiar we, ulah hiji wae, geus puguh di imah teh eueuh nanaon. Heeh lah. Ikhtiar deui. Mun bege geus. Amen tak duit. Ai maneh teh nempo. Orang teh keur loba omong ieu teh. Maneh mah teu ieu pisan. Nyawa teh gablek duit urang teh. Bere atulah masa gandeng, sakalian we bere jang Samara ari aya mah. Heuh atuh panuni teh isu teh can dibere duit, can jajan. Berarti sekalian tah kita teh pembeli ke Samara. Ya, tah ijang beli Samara. Ijang maneh jajan. Jung hari tunit. Lupa di adik teh. Moe hot buka duit jajan. Ah, Ingat teh boga duit, nah atuh tara mere. kapan iki jang modal liar isukan. Gitu-gitunan duit, temen lain beli kabeh. Jang isukan mana? Ah gawe pikiran we sama gali sukan. Cuma di imah we aya. Kapan teh sakitu-kituna, eta ge mulang nyempelkeun. Mah adi mah yang jajan. Nu mana balik deui? Ini mah bingung. Bingung kunaon ari Nuni, tapi rati tah meuli Samara. Nuni mah bingung na teh, jang Nuni mana jang Samara mana? Ai maneh kopak sugan. Ah teh duit teh sarua 5.000. Isia teh maneh teh. Nah mana we atuh beli keunana? Ini kudu bejakeun sarua. Kan eta teh Nuni sarua 5.000, nah make kudu bingung sagala. Ketangnya bener sarua 5.000. Dasar adi teh koplak ya.